Wilujeng sumping kararencangan sadaya nu nembe gabung ka ieu kanal. Dina danget ieu urang pedar perkawis opat metode biantara. Urang kawitan wae nya. Nu kahiji aya metode impromptu. Ciri-ciri tina metode impromptu nu umum aya opat. Nu kahiji dilakukeun tanpa persiapan, nu kadua ditodong, nu katilu satimu-timuna, nu kaopat butuh jam terbang nu rea. Dina biantara kalayan metode impromptu, nu biantara teh teu nyiapkeun nanaon, tapi jol ditunjuk ku nu gaduh acara pikeun ngadugikeun sababaraha kecap dipayuneun balarea. Eta kondisi nu disebut ditodong tea. Tah materi nu didugikeunna teh nu disebut satimu-timuna tea. Naon we nu aya dina pikiran dikedalkeun harita lantaran teu persiapan tea. Tah dina metode impromptu mah jam terbang teh kaitung penting pisan. Saupama urang mineng diajar nyarita di payunan balarea, pasti urang moal gempeur nalika ditodong pikeun ngadugikeun sababaraha hal di payuneun balarea. Nu kadua metode ekstemporan. Ari ciri nu kahiji nyaeta dilakukeun make persiapan. Nu kadua dikonsep heula rangkai naskahna. Katilu aya interaksi jeung audiensna. Kaopat kudu disiplin kana rangkai naskah. Pamungkas dipake ku profesional. Beda jeung metode impromptu nu sarua dadakan, metode ekstemporan mah bener-bener dipersiapkeun. Jadi sapoe sateu acan nu biantara maju, biasana sok aya informasi heula. Tah satuluyna nu biantara bisa nyiapkeun konsep rangkai karangan naskahna. Eta teh intina mah nyatetkeun poin-poin penting tina naskah biantara nu ditulisna. Nu akhirna eta naskah teh engkena dipiharep bisa ngamunculkeun ayana interaksi antara nu biantara jeung audiensna. Satuluyna dina biantara nu ngagunakeun metode ekstemporan mah nu biantara kudu disiplin kana rangkai naskah nu dijieunna. Naha kudu disiplin pami nu biantara teu disiplin kana rangkai naskah nu dipidamelna bisa ngabalukarkeun materi biantara jadi ngayayay ka mana karep, nu akhirna jadi teu efektif. Tah ku kituna biantara ekstemporan mah mindeng dipake ku profesional. Katilu metode manuskrip atawa maca naskah. Ciri nu kahiji nyaeta ditepikeun ku cara maca teks. Lain hartina maca teks teu apal, tapi memang jamakna dina biantara metode manuskrip naskah nu dijieun teh dibaca sajalantrahna. Nu kadua lentong atawa intonasi urang nalika nyarita kudu bener. Nimbang kana eta hal leuwih hade upama naskah teh dijieun ku sorangan bae, nu akhirna moal aya salah tafsir atawa salah lentong nalika ngucapkeunana. Sawatara biantara nu ngagunakeun metode manuskrip biasa dipake dina acara resmi, upamana pidato kanagaraan, sambutan atawa pamapag, pangeling-eling dina poe nasional, laporan-laporan jeung salianti eta. Pamungkas metode memoriter atawa ngapalkeun. Ciri nu kahiji nyaeta biasa dipake dina pasanggiri atawa lomba. Nu kadua butuh ingetan jeung konsentrasi dina nginget-nginget bagian-bagian nu kudu diapalkeun. Nu katilu kudu fokus. Hartina
naon-naon dilugikeun teh kudu diperhatikan supaya teu salah ucap. Rupina pedaran dina danget ayeuna urang cekapkeun heula dugi ka dieu nya. Pamugi rerencangan sadaya tiasa ngalap mangpaatna. Hatur nuhun.